nang karak engap nang kuban bisi bucak orokna gitu. Terus gitu aja leras ya ngabuktikeun ripuh keur ngandung mah teu siga Siti Aminah keur ngandung Rasulullah teu karaos nyeri teu karaos engap ibu sesuai sinarang firman Allah dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Berat teu? Berat. Nah atuh ari berat mah ibu terus-terusan boga budak mengandung, melahirkan, menyusui sakali deui sok atuh urang bari ngalagu aja. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding mengandung sabaraha anakna genep baca pan kembar dua-dua ripuh ngandung ripuh Rasul panungtung teu aya deui nabi jeung rasul sabada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman ayeuna Kang keur usum halodo betul. Kamari abdi ceramah di Gunung Halu eta pas abdi dugi ka Gunung Halu cek urang Gunung Halu aduh neng nais di dieu mah keur hese cai mandi teh ku cai galon bu mandi ku cai galon ngisang ku Coca-Cola siga nama ngisang ku Coca-Cola kumaha nya bayangkeun ayeuna keur usum halodo terus aya hiji pemuda rupana kasep boga ilmu bisa lempang dina cai namun cekolot mah napak sancang hek eta pemuda teh ngakukeun sebagai nabi terakhir urang bakal percaya moal bakal ngimankeun moal sabab urang percaya Rasulullah nabi anu terakhir komo kade omat ka ibu-ibu tah dan biasana kan ibu-ibu anu babari dihasut mah betul sok we ibu-ibu mah dina pangajian pasti socana teh ngareret kanu gelang naranggem betul nepi ka salim oge assalamualaikum daramang sadayana nempokeun gelang balik pengajian si ibu ngahuleng di imah teh antuma antum anti antuma ana nahnu akang mah lalaki jadi anta neng mah awewe jadi anti berarti lamun akang masuk angin antangin lamun neng antingin ku pinternya eta pamajikan gitu aja pamajikan batur mah emasna teh 22 karat 23 karat 24 karat nah ari urang meuni teu sakarat-karat acan cek salakina hayang sakarat maneh teh kadieu cenah dicekek ku aing pan hayang sakarat hayang sakarat gitu hayang sakarat atau nabi hayang emas sakarat panasan Kang biasana mah ibu-ibu mah babari dihasut kantenan kade tah nitip ka para pemuda para budak timiti budak nepi ka pemuda anu masih keneh labil nitip
eta anu babari dihasut, babari dipengaruhi otakna. Zaman ayeuna Bu, Pak, aya dua akhlak anu geus rusak. Aya dua akhlak anu geus rusak. Nu kahiji akhlak ka Allah. Ka saha? Ka Allah. Nah cenah Neng Nais zaman ayeuna make geus aya anu akhlakna rusak ka Allah. Sababu zaman ayeuna mah teu saeutik jelema anu poho ka Allah gara-gara HP. Gara-gara HP. Teu kolot, teu budak, nini-nini, aki-aki, pemuda, duda, randa, ibu-ibu, bapak-bapak, teu bujang, teu parawan, kap. Kurang kompak atuh belah ditu eueuh soraan. Sakali deui teu budak, teu pemuda, nini-nini, aki-aki, ibu-ibu, bapak-bapak, teu kiai, teu ajengan, teu santri, teu dosen, teu guru, teu murid, kabeh ngomeng HP. Kapungkur mah Bu, ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo sateu acan maca Al-Qur'an, teu tiasa bobo sateu acan maca shalawat ka baginda Rasul, eta kapungkur. Tapi zaman ayeuna urang teu bisa bobo lamun can ninggal HP. Rek bobo anu ditingali naon? HP. Hudang sare anu mimiti ditingali naon? Majarkeun teh bisi aya chat ti kabogoh. Rek kajamban mamawa HP. Keur mandi ngadenge suara HP berecet keluar andukna tinggalin sia. Usti keur tuang nyaroo HP, keur ngobrol ngoprek di masjid ngoprek HP. Aya pemuda cicing di masjid panya teh rek ibadah, rek salat, rek ngaji, pek mah ngiluan ngecas. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira langsung ke masjid henteu kalah naon HP. Lamun diibaratkeun mah ibu begitu panggilan suara azan teh Allah teh nyauran, wahai hambaku cepatlah datang kepadaku, aku sudah sangat rindu kepadamu. Eta cek Allah ari urang hare nyeri hate moal kira-kira nyeri hate henteu mun urang dikitukeun. Untung Allah mah bagus. Komo pemuda mah biasana panghese na teh salat subuh leres. Nais ge apa? Begitu adan teh berai panona beunta. Hudang mah acan eta teh ngan beunta hungkul. Kudu adan dituluikeun. Allah surungkuy teh bujurna kaluhur aja. Siga ucing lamun nongeng terang tah kitu. Can hudang eta teh nongeng hungkul. Alaika ya